juga si Agus. Oh, eta si Agus teh. Ayo atuh curang samperkeun. Yuk. Agus! Aja! Kumaha bos kabarna? Alhamdulillah sehat. Yuk diukin nah itu. Ayo nah itu. Bos kangen ke mana ya Gus? Oh, orangnya sarua bos kangen ke bos teh. Bos teh ke mana-mana, neangan maneh meniti ka panggih-panggih. Oh, bos teh neangan urang. Neangan maneh. Kumaha ieu teh masih daek neangan si Asep. Moal bos, Agus arek insap ayeuna mah. Dipikir-pikir bos teh ayeuna teh balangsak. Sugan karma bos teh sok jahat wae. Geus lah bos, ayeuna mah tong jadi jahat deui. Kurang insap. Hari enggeus ayeuna bos arek kumaha tah? Nya aya kitu carana mah bos ge arek balik. Itu juga cagus soalnya dia selalu samperkeun. Nah, gandeng itu. Naon? Kohor dengan beda. Bukan si Agus. Bukan beda mereka bajunya kayak Enggak, tadi mah mirip. Ayo. Mana ka mana we kan cungul. pan urang teh kieu kunaon diteuringakeun. Mana Baraja Barajang. Ki Barajang. Oh. Ki wae terusnya. Ki jengkol. Ayo Surti ning teh jeung bos deui. Eueuh pulang kampung kagantina si Gelis. Gelis ka dieu. Aya naon, Bos? Bos, Eling. Eling. Naon bos? Tah ieu teh anak buah urang. Oh, si Gelis. Ini Gelis ngan. Sarua jeung ngaranna. Ngomong-ngomong bos, aya kitu mah ek balik Mau balik bos? Moal bos. Pan Agus na ieu geus boga kabogoh. Yang kabogoh Agus na ngambek. Ayo kitu mah kudu diperjuangkeun. Ayeuna mah bos arek balik. Kadinya jalanna si Gelis diajakan. Yuk Gelis balik. Ayo Wangi, Mayang, kirang nangan sebulan. Terus tiga si Agus. Luak liar keula uya sia mah. Kumaha? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Makasih.